babaturan abi aya nu digawe di Filipina. Cek manehana nama dibayaran teh ku peso. Ya, ku peso di itu mah. Aha ku peso, ku duit meureun kan? Duit teh peso nih, di itu mah duit teh ngaranna peso. Lamun peso, atuh meureun lamun dipesakan teh rogo kana awak. Lain peso eta, maksudnya lain peso paranti masek buah. Di itu mah peso teh duit gitu. Lamun peso teh duit, meureun nyai ka warung bisa make peso. Ya mah bisa tuh. Hancet apang tadi peso teh duit. Jadi kieu nyi. Aduh aing lieur. Hese ngarangkeunana. Arek nyai ka warung mawa peso.